Hari penci nak ke mana? Bae atuh aweuh mah tiluan we. Kembali aku duluan oke terus opatan. Kan rencana nage ngonten teh opatan jadi tiluan asa teu pararubuh. Bae atuh da sinci mariwa ku budak nu salakina. Nama kudu nunggu anu eueuh geus we urang-urang. Ayeuna urang-urang nek naon cicing di dieu? Ya naon atuh di dieu mah sugan ngerek ngobrol-ngobrol ke ngabangkok. Lain. Kamari Dede ningali video konten maraneh tebak-tebakan. Heueuh nya? Heueuh. Urang kumaha kitu? Alus maraneh bisaan. Tapi Dede ge boga tebak-tebakan sok jalawab ku maneh. Sok naon tebak-tebakana? Dia pertanyaan anak bang naon anu teu bisa dipake nyimpen duit. Bangkong. Salah. Bangkuan. Lain. Naon atuh? Jawaban anak bangku. Hah? Bangku. Oh, kursi. Ayeuna aya hiji deui pertanyaanna. Sok naon pertanyaanana? Besok bima teu kajawab sok enak mah kajawab. Sombong amat. Ayeuna pertanyaanna alat elektronik naon anu bisa move on? Alat elektronik naon bisa move on? Ya apa tuh? Inte ya kita apa? Teuing apa? Terus naon atuh teh Dede jawabanana? Jawabanana stop kontak. Oh, heueuh stop kontak. Iya leungitkeun kontakna. Heeh, jiga nu nih si Putra leungitkeun kontakna jadi pengen bisa move on. Kamari mah ningali video pas ngeueuh bararisa dengan ayeuna dibere tebakan ku Dede teu bisa. Geus mau balik. Tadi teh Dede teh naon? Teuing. Koplang, terkoplang.